Epeng acan-acan kasada ge. Pak Ala jeung Pak Umi geus areueuh. Aya itu. Masuk tegararna hate kawas kieu teh ieu teh. Nyanggapkeun wae Bapak Ala, Bapak Umi, Bapak Ulisna. Khususon Bapak Kowo, Bapak Yung Agung. Sok Neng Ciner ah. Aya cara Bapak Guru Econ ge aya ah. Cik urang kapayun cenah nok cenah. Diri abdi kiwari asa tunggara. Aya kitu cenah. Kieu rasa Tuhan nyiksa jangan sulaya duh ku tersangka sing emot waktu sangsara gareta punten boga harta antene pinamu baca sanajan abdi ayeuna tos teu induk tos teu bapa hanturikeun abdi ka desa ngaranjeun kalugina diri abdi tersangka wa Epeng saha heula neng Ciner aduh la ilaha illallah tuh can bebenangan acara kayak gitu Pak ari Pak Hajat ka mana Pak Hajat Kang Ojek teh kemari we Kang Kojek pangnyaurkeun Pak Ojek teh melihat soalnya mah di Arab-Arab ya teh aya panggungan ya teh Kang Kojek. Nyauran saha heula Neng Ciner? Ada Pak Hajat nang mana atuh? Sareng ibuna wios sok sanajan teh acan akad nikah ge nyawer mah kedah. Tuh nya cananaha nya. Ibuna wae aya Pak Hajat teh wae heula. Aya Pak Hajat mah. Acan Sariap pokoknya mah enggal Pak Hajat, Pak Ala, Pak Umi mayunan kayak antosan cenah ke 2 jam sedek geusan Pak Hajat heula cenah hoyong tepang
dalan Aya Pak Hajat Pak aya. Ari ibu nama masih dirias keneh cenah Neng Ciner. Iya nu nuju mapah Pak Hajat ieu. Alah, mani gasik cenah ge ieu rombongan. Neng, hiji deui ibu nama acan. Ari ibuna diwakil cenah kitu. Ya Allah, bawa ku atuh Pak Hajat. Tuh. Ibuna aya cenah ibuna keneng. Pak Ala aya Pak Ala. Mani gasik kita ngahajak kanggo Bapak Hajat yo teh. Ya Allah, ha? Oh, spesial jam 8 kudu geus ngemprung cenah. Heh, ongkor dipoles kene ibu nama. Mohon. Atur nuhun cenah ge Bapak Hajat ah. Ali warisna tuh nu ngantai ka dieu pada nyalawer. Ari Pak Ala ka mana Pak Ala? Aing mah sok kabur Pak Ala mah deuh. Pak Guru Edson cenah aya kitu. Anu mana? Oh teu aya cenah ge eta mah sanes eta mah. Tuh, caninca kejam. Ka Pak Ala anu mana? Apa yun kitu Pak Ala? Ya, teu ayanya. Oh, tuhnya Pak Ala na geda pasti pokona mah jang dikasada kage kabur. Nuju ngajemput cenah Neng. Anu aya bae heula Bapak nu aya cara lik payun. Bapak Lurah. Nu aya bae nu ayanya Paknya sadayaan we pokona mah. Eta si Abah naon kieu teh teu ngarti. Bapak Lurah, Bapak Guru Edson nu aya di payun meureun. Sanajan abdi ayeuna Bapak Lurah aturan ka payun heula. Hoyong tepat anu mama palana nuju ngajemput cenah ge deuh amemen teu araya. Ibu Hajat masih keur di rias. Pak Lurah da Bapak Guru Edson mah cenah teu acan incak kejam cenah pokna teh. Aya Pak Guru Ciwong aya. Pak Guru anu mana deui? Palih mana Pak Guru Ciwong palih mana? Raina Pak Hajat. Bapak Guru Ciwong acan anu mana Raina Pak Hajat. hayu eta laksanakeun kaluarga berencana. Kacapangan zaman ngadeg galupa kuangan. Duka masur pajajaran tempat payung kadilan. Ayeuna dikunangan mau posti asma warisan nyuk truk